Bisa dibayangkan teu, aya batu anu hirup, malah bisa cerik. Hayu urang ngadangu dongeng legendaris di Priangan, carita batu menangis. Ieu sanes carita biasa, ieu carita ngeunaan karma. Wilujeng Sumping di Dongeng Barudak. Siap-siap pikeun carita anu pinuh ku pelajaran penting. Urang bakal nyukcruk Priangan, tempat kajadian dongeng ieu. Di hiji desa endah, cicing hiji indung jeung budak awewe geulis pisan. Ngaranna Nyi Endit. Tapi hanya kal, Nyi Endit ieu sombong tur pamales. Mun Indit ka pasar, Nyi Endit sok lempang diharep, bari indungna di tukang. Manehna isin ngaku indungna sorangan, sabab indungna teh geus kolot tur lecek. Hiji poe, aya nu nanya ka Nyi Endit, "Neng, saha nu di tukang anjeun eta?" Kalayan sora nu agul, Nyi Endit ngajawab, "Oh, eta mah kacida abdi." Indungna nu hatena geus remuk, terkuat deui nahan ka sedih. Manehna nendedak ka Gusti, menta sangkan budakna menang balasan. Teu lila, suku Nyi Endit mimiti kaku, awakna jadi batu, bari manehna cerik menta dihampura. Tapi geus telat, sakujur awakna robah jadi batu, ngan beungeutnya nu masih keneh kaluar Cisoca. Eta pisan batu menangis. Sobat, inget pelajarana, kudu hormat ka indung. Dongeng ieu ngingetan urang yen kanyaah indung moal aya gantina. Tong hilap like dan subscribe-nya, pikeun carita-carita nu leuwih seru. Hatur nuhun.